Hukmul haji ari eta hukum haji wal haju jeung ari haji teh fardun eta fardu fil umri dina saumur marratan wahidatan kalawan sabalikan bisyurutil atiyati kalawan pirang-pirang syarat anu bakal datang. Ieu syaratna al islamu kahiji Islam, al bulugu kadua baleg, al aqlu katilu berakal, al hurriyatu kaopat merdeka. Kalima wujudur rohilati ayana kendaraan mislul bakhirati seperti kapal wasayaroti jeung mobil. Kagendepna wujuduz zadi ayana bekal. Katujuna amanut tariqi aman di perjalanan. Kadalapana imkanus sayri kongangna lempang. Kongang berjalan. Arkanul haji ari ieu eta pirang-pirang rukun haji faraiduhu tegasna pirang-pirang farduna haji. Warkanul haji jeung ari pirang-pirang rukun haji eta sitatun aya genep. An-niyatu tegasna hiji niat bi antan wiya kurekan yen nganiatan anjeun ada afardil haji kana ngalakukeun fardu haji. Tolaban barina anu nyuprih li ridho ilah kana ridona Allah. Kaduana al ihramu eta ihram bi ayyal basa kurekan yen make saha rajulu silalaki al libasaini kana dua pakaian. Al izaro tegasna kana samping warida jeung kana solendang. Amal mar'atu anapun ari istri palatas turu ta eta ulah nutupan ieu mar'ah wajhaha kana wajahna mar'ah. Katilu al wukuf bi arfah tadi arfah. Kaopat at-tawaf bil baiti di baitullah ay al ka'bah tegasna ka'bah. Kalima asa yusai baina sofa wal marwah antara sofa jeung marwah. Kagenepna al halqu dicukur awit taqsiru atawa digunting. Wajibatul haji ari pirang-pirang kewajiban haji eta arbaatun aya opat. Kahiji kaunul ihrami kabuktian ihramna minal miqati eta ti miqat al muayyani anu ditangtukeun tina tapal batas al muayyani anu ditangtukeun. Kaihrami Indonesia seperti ihramna orang Indonesia min jiddata ti Jeddah al yulamlam atau ti yulamlam. Kadua al mabitu meuting di Muzdalifah di Muzdalifah. Wa yasulu jeung hasil ieu al mabit bilah zotin kalawan sakedeung finis pisani dina satengah anu kadua minal laili tina waktu peuting. Al mabitu katiluna mabit meuting biminan di Mina. Kaopat romyul jimari romyau nenggor pirang-pirang jumroh anu tilu. Mulahadzah lirikan ar-ruknu ari rukun. Wal wajibu jeung wajib bimana wahidin eta kalawan makna anu sahiji. Ilapi babil haji kajaba dina bab haji fakot barina wungkul fa inna rukna dasanya rukun huna dina ieu bab haji mah eta mah perkara la yasihu anu henteu sah naon al hajju haji illa bi fi'lihi kajaba ku migawena ieu emak. Amal wajibu anapun ari wajib kawajiban haji teh payasiu ta eta sah naon al hajju haji bitarkihi ku ninggalkeunana ieu wajib. Walakin la budda tetepina misti teu meunang henteu naon ayu jibaro yen ditambalan ieu kawajiban teh wajib teh bidamin kudam mayar dam wasayati jeung bakal datang naon zalika ieu dam. Sunanul haji ari eta pirang-pirang pasunatan haji. Sunanul haji ari pirang-pirang pasunatan haji eta khamsun aya 5. Ifradu tegasna kahiji haji ifrad.
Wa huwa jeung ari itu ifrad teh taqdimul haji eta miheulakeun haji alal umrati manderikeun umrah. At-talbiyatu kadua maca talbiyah wa hiya jeung ari itu talbiyah teh qiraatul labbaik Allahumma labbaik eta ngucapkeun labbaik Allahumma labbaik ila akhiri nepi ka akhirna. Katilu tawaful qudumi tawaf qudum awalal wusuli dina mimiti tepi ila Makkah ka Mekkah. Kaopat rakaat tawafi 2 rakaat tawaf. Kalimat tawaful wada tawaf wada tawaf pamitan. Mana umrati wa arkanuha ari ieu eta mana umrah jeung rukun-rukunna umrah. Al umratu ari umrah ya eta ari tu umrah ziaratul baitil haram eta ziarah ka baitul haram. Wa arkanuha jeung ari pirang-pirang rukun umrah mislu arkanil haji eta seperti pirang-pirang rukun haji. Ma ada al-wuqufa bi arafata selain ma tegasna perkara ada nu ngalianan ieu ma al-wuqufa kana wukuf bi arafata kana araf di arafah. Wa umratu jeung ari umrah fardun eta teh fardu alaman ka jalma urido nu dipardukeun naon al-hajju ibadah haji alaika man marrotan dina sabalikan pil umri dina saumur hirup. Syurutu tawafi ari pirang-pirang syarat tawaf eta sitatun aya genep. Hiji at-taharatu suci minal hadasi tina hadas. Wan najsi jeung tina najis. 2 satru aurati nutupan aurat. Katiluna ja'lul baiti ngajadikeun baitullah jihata yasri ka belah kenca. Al-ibtida'u kaopatna ngamimitian minal hajaril aswadi ti hajar aswad satarna ti mulai hajar aswad al-maudhu anu dipernahkeun fir rukni dina tiang Ka'bah. Kalimana kaunu tawafi kabuktian tawaf sab'an eta 7 kali. Genep kaunuhu kabuktianana ieu tawaf eta dakhilal masjidi di jeraun masjid. Syurutus sa'i ari pirang-pirang syarat sa'i eta salah satu ayat 3. Hiji al-ibtida'u ngamimitian disopa wal ikhtitamu jeung nungtungan bil marwati di marwah. 2 kaunu sa'i kabuktian sa'i eta sab'an 7 balik. Fahadzahabu maka ari inditna minas sopa tisopa ilal marwati ka marwah eta teh marratun eta marratun sabalikan. Wa minal marwati jeung ti marwah ila sopa menuju ka sopa eta ge marratun ukhra balikan anu sejen. 3 kaunu sa'i kabuktian sa'i bada tawafi eta tetep dina sabada tawaf. Allazi ari anu yarumu anu haram ieu lazi bisababil ihrami ku sabab ihram eta tis'atun aya 8. Lubsul makhiti tegasna hiji make pakaian anu dikaput kal komisi seperti baju wasarawil jeung pirang-pirang sarawil tenan calana panjang. 2 tagtiyatu rasi nutupan sirah minar rajuli ti lalaki wal wajhi jeung nutupan wajah minal mar'ati ti istri. 3 hal kusyari nyukur kana rambut. 4 taqlimul azfari nektek pirang-pirang kuku. 5 at-tatayyubu gawe sesengitan. Kagenep qatlus sayyidi ngabunuh boborowan hewan buruan. 7 aqdun nikah akad nikah. 8 al-jima'u jima. 8 al-mubasyaratu silih antelan kulit bisyahwatin kalawan make syahwat. Hukmuman ari eta hukuman jalma fa'ala anu migawe ieu si eman wahidan kana salah sahiji minha tina itu tis'ah anu 8.
Amaman anapun ari jalma fa'ala anu migawe ieu si eman wahidan kana salah sahiji minal muharramati tina pirang-pirang nu diharamkeun. Al-mazkurati anu dicaritakeun ma tegasna perkara ada anu ngalianan ieu ma akdan nikahi kana akad nikah wal jima'i jeung jima waqot la soidi jeung ngabunuh hewan buruan. Fa innahu ta eta saestuna kalakuan jeung tingkah eta yalzamu misti wajib misti hukasi eman naon fidyatun mayar fidyah. Wahia jeung ari tu fidyah teh dabusyatin eta mencit hiji domba aw siyamu salasati ayyamin atau puasa dina 3 pirang-pirang poe aw it'amu sittati masakin atau meredahar ka 6 pirang-pirang miskin. Yuti anu mere si jalma si eman kulla miskinin ka saban-saban miskin nisfa so'in kana satengah so'. Wa maqdun nikah jeung anapun ari akad nikah eta fa innahu tasaestuna kalakuan jeung tingkah eta layasiun teu sah ieu akad nikah waqtal haji dina waktu ibadah haji. Wa maman jeung anapun ari jalma watianu wati ngajima ieu si eman asna'al ihrami dina tengah-tengah keur ihram. Amidan barina anu ngahaja fayabsudu maka rusak naon hajju ibadah hajina itu si eman. Wa yajibu jeung wajib alaika si eman naon itsmamuhu nyampurnakeun haji ma'apa sadi sarta rusakna ieu haji. Temayaz bahu tuluy mencit ieu si eman badanatan kana onta badana. Fa ilam yajid tuluy lamun teu manggihan si eman ha kana badana pabaqorotan ta mencit kana sapi. Pailam yajid tuluy lamun teu manggihan si eman ha kana baqarah pasab asyahin tah mencit kana 7 pirang-pirang domba. Pailam yajid tuluy lamun teu manggihan si eman ha kana sab'a asyah qawama tah ngahargakeun ku duitna nya itu si eman ngahargakeun si eman al badanata kana onta badana. Washtaro jeung meuli si eman bisa maniha ku hargana itu badana to'aman kana dahareun. Yatasoddaqu anu sodaqoh si eman bihi ku ieu to'am. Pailam yajid tuluy lamun teu manggihan si eman soma tah puasa si eman an kulli muddin tina saban-saban samud minal to'ami tina dahareun yauman kana sapoe. Sumayakdi tuluy ngodoan si eman hajahu kana haji na si eman bisanatil muqbilati di taun hareup. Wa amaman jeung anapun ari jalma qotala anu maot si eman saydal harami kana hewan buruan tanah haram. Wa huwa bari ari itu si eman eta muhrimun anu keur ihram. Payajibu maka wajib alaika man naon zabu mislihi mencit pantarna ieu soedul haram minan na'ami tina ingon-ingon awe it'amu atau meredahar bikimati ku hargana itu soedul haram aw saumu ayyamin atau puasa dina pirang-pirang poe biada di amdadihi ku bilangan pirang-pirang bilanganana itu soidul haram.